Teh resep angen kacang cenahnya tak ieu urang angen kacang khas Sunda ieu mah resep turun temurun ti nini urangnya guys heuh. Teu lagi urang pernah nyieun cuman jigana geus lila teuing jadi nyekrolna capek ka handapnya jadi urang nyieun deui ieu sayur kacangna. Pasti loba nu miripnya ieu nyieun sayur kacangna bumbuna pasti loba nu sarua beda-beda saeutik paling lah. Tah aya nu sebagian mah ti heula urang pas diguruntulkeun teh naha eta cenah diguruntulan kitu cenah bawangna heukeun bae besi da urang mah nyieunna kieu ieu mah bumbu alu ngaranna nya. Jadi memang urang mah tara disiksikan palingan digeprekan hungkul geus we asupkeun langsung. Dan kege dikulub ge leyur komo dihaneutkeun deui angeun kacang mah pan eta ngeunah teh didinya semakin dihangatkan teh semakin ngeunah si angeun kacang mah tah lamun geus beak kuahna disaring kacangna hungkul tuluy digoreng garing osok kitu tara urang mah osok kitu guys. Ieu salah sahiji resep anu paling diinget ku urang soalna paling mineng dijieun ku nini urangnya. Pokoknya aya nini mah baheulanya urang sagala dahareun teh ka olahan teh aya wae opak, kolontong, ranginang, saroja naon aya we di imah teh katimus nu karer itu teh aya pas